Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana hadirin, puji syukur ka Gusti Nu Maha Kuasa anu parantos maparin kasempatan ka urang sadaya pikeun patepung dina kayaan sehat walafiat. Simkuring ngaran Anjeun dina ieu kesempatan bade nyampereun diantara pondok ngeunaan bahaya gadget pikeun barudak. Kanu dipahormat ibu, guru, bapak, sareng karerencengan anu dipikanyaah dina zaman kiwari barudak loba pisan make gadget sanajan aya mangpaatna, tapi lamun kaweleuhi gadget bisa menimbulkan bahaya. Barudak bisa teu konsentrasi, kurang gaul, teu resep maca jeung, kasakit panon atawa kurang sare. Sajaba ti eta barudak age bisa kapangaruhan ke eusi anu henteu merenah lamun teu diawasi ku kolot. Kukituna urang sadayana kudu waspada, utama kolot jeung guru pikeun ngawasan jeung ngontrol pamakeun gadget barudak. Gadget teh penting tapi kudu dipake kalayan bener jeung wajar, lamun teu dikontrol bisa jadi ancaman ke kamajuan barudak. Mugia ieu biantara tiasa jaten pangeling-eling pikeun urang sadaya. Hapunten bilih aya kecap anu kirang marenah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.